Enak aceng ke dia, enak. Bawa ke bikang Haji. Bawa ke bikang. Atuh ditembak bikang mah. Masih ditolak mah saja. Kurang gitu. Sieun ditolak. Deh kenceng. Lamun aceng boga perasaan ke hiji bikang, ungkapkeun. Ulah sieun ditolak karena jawabannya ada dua, negatif dan positif, iya dan tidak, diterima dan ditolak. Gitu. Jika aceng hidup untuk penerimaan, maka aceng akan mati dengan penolakan. Jadi kieu di mana lamun aranjeun paruasa nu hade jaga tina masalah anu mantap ngabatalkeun kana puasa. Karti. Alhamdulillah pamitos karti mah pake ilmuna pilih bade aya nu naros mangga. Abdi kaji bade naros endah teh urang puasa ke kamu kesiangan ieu. Oh, ade pertanyaan anu bagus eta. Tapi lamun aceng keur paruasa ulah ketemu ku cai anu aya rasa. Mun bisa mah ku ketemu ku cai anu eueuh rasaan. Komo urang rasa hayang ngamiliki, beliau tidak ingin dimiliki.